pahlawan bangsa. Jadi mundur pantang ulang, pun maksud aja laksana berjuang ke. Habis itu balik.
di ketiga channel YouTube Dharmaraja TV, Sumedang Online dan Hashtag Channel. Silakan tonton nanti malam di channel YouTube ketiga ini, Dharmaraja TV, Sumedang Online dan Hashtag Channel. Terima kasih. Hayang huruf paling warna, angkat ngantun kenagara, sampai rukno tama, welas asih kasasama. Daun adon cangkrik, daun segar judung kemah. Nyalindung abdi ka Allah tina perang-perang godaan setan nu ilauna. Kalayan Allah ngabaruhan sifat murah sifat asih. Maksud medar cerita wayang nu jadi perlampang hirup manusia nu gelar marcapatan. Hasil nulis para wali nu direka ku para penjaga disusun ku Prabu Liluhung. Secara langsungna ieu pengarang wayang teh nyaritakeun bener adil jeung murka. Tula lampah ieu di pasanggrahan Pandawa di Randu Wataka Batara Kresna ngaturan leuwih Anoman perpancana suta. Oke, Semar Badrana ya maksud aya hal-hal anu bari ngigikeun kitu aya anu
saudaranya Sarite mung ing pasawakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapulian yang panjerahing sarwa rumah ya sarwa rumah lengkeng mane narawata haturan lagi anoman perpanjangan suta oke semari padranaya nah jika dalam berkatan pulang mereka itu anoman kawan kulang kawan sembah katuran rawuh Prabu Batara Kresna nuhun anoman maksud pada ngayonan Yuda tikarna bener oke kakang Semar kaharep diukna cekap di dia pula kalayan di eta cekap cenah di dinya oge aya pikir saeuna tansah diajeng-ajeng kieu ti anoman anu kahiji kaula teh sono atuh tos lami urang teh teu penaknya kamari meureun di Pasir Karo anu kaduana ti eta soal perang Batara Yuda gitu nya eta Senopati anu bakal nying harupan Karna Gatot Kaca putrana Arya Bima meneng Gusti petengaten nerang latinira wis mama ikan meneng lara kunaha kenah Gatot Kaca anu ngayonan Karna kunaon kitu kunaon cenah jang oman cenah ya eta mah budak satempat karena anu sakitu tapis dina bag-bagan perang dilawanan ku Gatot Kaca moal kieu sanes papat sanes tanding lain pilawanan lain pilawanana kulanu sanes cenah sanes lawan teu aduh kade atuh Prabu Dharma kade Prabu Kresna leueur di dinya mah kade telepat kita jelagan Batara kunaon bagi Gatot Kaca anu kudu ngayunan kahiji kunaon mata beli Gatot Kaca sabab ieu perang penting sedangkeun Gatot Kaca mibala krek Antakusuma watakna bisa nyaangan naon anu disahanapeun Gatot Kaca kahiji dupi kadua naon cenah kadua kunaon mata beli Gatot Kaca sabab Gatot Kaca mibana Surya nyata panon Surya Pringga watakna bisa ningali sanajan kaayaan poe kalayan nu katilu di mana dia salah anu meunangna eta lain urusan urang eta mah balik deui kana mana sewang-sewang kau kitu mah pami leres kawa teh ide perang kelami teh kunaon kitu dina eta kitab aya teh catatan kaula mun aya rek kumaha lamun aya geus geremet kumaha lamun kaula we nyerah ka Kurawa wana sapoe pe acan tempat ku kaula
Bea aku mangoman maka bagi dia. Iya. Pan mata ditugas kepikeun ngajaga Panji Bratayuda teh geus puguh. Aya anu mante anu nyumput buli. Nyumput buni di nucaan. Nyumput jeung gacaan gerak baju tekan emo. Tuh kau komo kitu nya. Ayeuna mah geus we jaga we kitab pusaka Daria. Kakang Semang ulah nun wayahna Kakang Semang ngilu jeung kaula cuang siapkeun ka paregan perang mangga sae Bral alaman gerak ngajaga kita pusaka daya Habib bukan daya lumunur mimit tirayandra bukan daya lumunur mimit tirayandra atau kalau kami kepada nyayogikeun ka peryogian perang hayu Kakang Semang yang tadi Kakang Selayu gitu aja Kang Epot cenah di sayur cenah Kang cenah ya barudak ya ti SD Pawenang tingalikeun hayang pendak cenah sareng Akang geus karicep we tingalikeun aya nu can ibakti isuk kitu nu sararingit kieu nya tuh. Hello everybody. Aduh. Selamat wayah kieu euy. Kang, euy, geus semangat Kang euy. Jam 3 geus lagu asar. Geus asar teh ya teu karasa. Karasa nya. Pamimitin jam 4. Waduh. Dek kahibur euy. Sok kahibur naon Kang? Tapi saat kahibur da bae rek nyiapkeun heula ieu keur perang. Dia ke naon Kang? Eta perang panang kana itu. Kang, keun mah da aya nu nyadiakeun perang babatur Akang mah hiburan heula tugasna ge. Yang kewe. Kemarin cenah tes di Malaysia Kang teh. Eta mah lagu di Malaysia. Sok atuh, lagu heula cakedeung. Tuh, di dieu lagu si Jai euy. Heeh, hayang di dieu pacan ngaraoan eta teh lagu Malaysia teh. Sok euy siap. Sok. Sinjai lamanya tidak berkela jalinan lalu harta berliku di lampu emas cadarnya riba terendam undang keribu. Si Cepot zaman aya nama nyanyi nyanyi Malaysia. Malaya. Pasir karang mula eta si eta Malaya. Oh. Ayo ya. Dicik atuh aya nyadiakeun perang mah cenah. Ayo cepat lah heureui. Buru bieu siap ke. Mangga Bang. Mangga Bang. Bagus perlakuan ibu. Ia derando wataka. Ia Raden Gatot Kaca anu diutus jadi Senopati Agung di pihak Pandawa. Maksud pada siap siaga tindakan dingalipun macan-macanan. Sinjang kiru sejati ni waya bejaladrai mampa Sinjang kirut sejati ni waya macam kesenikah sampah medali bacur Raden Gatot Kaca
sumpi. Semangat piaturan kan diuput Sapeting acaca bulan antosan panutan sumpi, antosan panutan sumpi. Cendring lagamai ngejajak pantai anteng. semangat piaturan kan diuput